Ieu mendek jaritakeun hikmahna zakat. Lamun urang geus cinta tambah kana dunia, gelimang dunia, naon ku hanteu dibeuli, naon ku hanteu dilaksanakan, naon ku hanteu terus bae. Sakumaha? Kayang nafsu, kanter ku harta, gunung dipindahkeun, laut diuruk, awewe mana dibeuli ku aing, hotel mana heesan ku aing, mobil mana beuli ku aing, perusahaan mana tukang baso mah hayang baso jeung tukang basona jeung karanjangna beuli kabeh. Insyaallah teh sinu sugi mah kan goblok. Baso jeung siana kabeh. Oh, cek tukang baso teh kira-kira jeung hulu sia dibeuli ku aing kabeh. Nu sugih teh tarolol lamun geus eueuh imanna. Nah, sedengkeun harta may yuzhiluhu ballah, ngaleungitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti tina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan tak kakarak naik ke Fortuner doang. Budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna di lengkahan tampiling saku aing. Kalangkang aing di lengkahan goblok sia. Sugih yuzhiluhu ballah. Galeungitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae. Deres tambah sholat kan kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh maji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 bae aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sungut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhiluhu ballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji sadatur ruh 2 sadatul badan 3 sadatul kharij hiji kebahagiaan ruh, nomor kedua kebahagiaan badan, nomor ketilu kebahagiaan luar roh jeung badan. Kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman. Hei, iman atuh gerakan bogana. Saha? Allah allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulmati wan nur. Roh bagianana oh heuhnya luluh roh teh taku iman bahagia kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak babacaanna kumaha Allahu akbar terus Allahu akbar kabir belajar tanyana teh baca Fatihah surat terus takbir terus ruku sujud awak kan itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ke Allah awak diajak sholat puasa bahagia nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta nah itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah lamun roh bae nurut iman kanu bogana daek salat daek iman lamun awak bae nurut kanu bogana daek salat tinggal luareun roh jeung awak ieu harta deuk dikumahakeun ieu harta
sebab luarin awak kurang tama luarin awak kurang roh mah luarin roh urang harta mah nah ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan kedarai dunia jeung akhirat dunia geus jelas harta mah nu mantak urang resep akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawakna kana kaladzatan kanikmatan dunia otomatis Allah nyieun aturan nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak batura plak lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu lamun teu nurut silakan roh iman ka Allah salamet awak daek dipake ibadah ka Allah salamet harta dikaluarkeun zakatna salamet teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saadah awak teu daekeun dibawa ibadah silakan harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqrab. Nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamet Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli nah maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga dijelaskeun make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik umumna ku kafir-kafir umumna sekali ku urang balerea kadeh ieu ayat ya Allah ya Rabbi nah jang nyalametkeun diri urang hiji nomor kaduana ketika orang boga harta leuwih tina kebutuhan orang teh butuh imah boga orang butuh kendaraan boga orang teh butuh dahar jeung nginum aya orang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah nelekeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah deuleu jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat nelekeun ka imah nu teu boga imah sebab naon ieu kan kharij kan harta teh lain urang nu Allah dititipkeun ka urang nah ketika aya fakir miskin teu dahar bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun masuk restoran keluar restoran nu muana bae ge bisa di mana ge ambalaya fakir miskin dahar hayang jeung tempe bae ge hese nyana ngadenge beus eta mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol teh aya bejana ka aing eta masalah sih aturan mah mere lah kainnya wah siapa kiai hayang mah ente loh sate jang sia kabeh jeung tukang satena borong sia kabeh nah iya nah jadi kan ngadenge tah situ mah dahar aing mah jeung tempe ge hese bakal aya dampak jaga di akhirat sebab mal teh kharij bangsa luar kharijiyah bakal aya dampak. Nah, ku ayana aya dampak-dampak kos itu maka Allah ngawajibkeun zakat. Jang naon ieu? Jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tah pan sia kabagian aya jatah sia. Ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat da tah kabagian sia nu mantak. Nu mantak ngazakat teh teu meunang dioper-oper ka negara batur satungtung di negara urang aya fakir miskin. Di urang mah heulanan. Sebab nu nelekeun imah urang tatangga. Anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga. Anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga. Kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telat? Wajibkeun zakat. Masya Allah.
supaya naon kabeleteran horenganan kabeh paga hakikat nama cek Gusti Allah hei nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua aja gitu lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing salamet sia jaga di akhirat lamun henteu ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di ka manakeun nu susah nu susah ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka sorga doang tuh kan matak al iman sinfan sin pun sabrun wasin pun syukrun iman aya dua patah dua palkah sapalkah sabar sapalkah syukur sabar jang nu teu boga syukur jang nu boga ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka pakir si ieu pakir henteu cerik sabar kajeun teuing aya harta urang dinu sugih tuh nu mantap kan sugih teh anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah lamun urang nyaritakeun hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar lu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta nu urang nu Allah iyalah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian ari zakat teh eta kudu digolangkeun sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir teh allazina la yajiduna ma yaqau mauqian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba mauqian min kifayatihim tina kacukupanana sama sakali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu dua wal masakin ka para miskin
miskin teh alladzina la yajiduna ma yakfihimnya tajelma anu henteu manggihan ma yakfihim kana kacukupanana ai dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna. Jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin. Sebab ai fakir mah teu boga sama sakali mah ya kau mau kian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh. Ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan. Dicontohan ku abah teh mah baheula ai miskin mah boga perusahaan nya ge usaha butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor. Miskin butuhnya 10.000 tapi menang nangan 8.000 baik abah tanyurah urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menang na 8.000 deh 8.000 deh miskin. Ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali dagang henteu usaha henteu tani henteu kuliah henteu ai dahar mah pan kudu fakir. Atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga da 5 jauh kene kan kakak udah fakir. Miskin mah butuh 10 boga na 8 tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin tah zakat kadinyakeun ya Allah ya Rabb. Nah ini nu 8 kakarak 2 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang mantakul haju eureun loba nu neureun jam bae eta teh negor ka aing sabenerna mah. Nah urang guari di poe Minggu akhir Jumadil akhir tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab. Kangjeng Nabi zaman istadar zaman muter sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh timimiti di damel muter bae as-sanatu 12 syahrun setahun 12 bulan minha arba'atul hurum tina 12 aya 4 anu mulia nu 3 mutawaliyah hapit haji muharram eta mah ngarendeng tapi nu hiji mencil Rajab Mudhor 4 bulan Rajab misah hiji nu 3 ngarendeng hapit haji muharram. Numantak i Rajab bisa Mudhor lantaran Rajab mah i jitu bulan training menghadapi bulan Syaban. Bulan Syaban bulan Kangjeng Nabi. Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Syaban jeung bulan Ramadan. Maksudnya supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan. Ya puasana ya tarawehna maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula maksudnya training supaya urang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa naon puasa di bulan Rajab disunahkeun puasa ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cila kiai 27 poe masana kurang kulang mah dek sabulan bae ulah sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan ieu mah sunah Ramadan mah fardu atau wajib ulah pugu kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan geus sabulan leuwih gae tah kula mah cenah resep puasa teh jadi kula mah ti Rajab terus eureun-eureun lebaran we mana banget nah keur ngomong we aing mah banget sia baja lain banget kos kitu
Nah 27 lewat hek di sabulan mangga ulah di sabulan ke besi tasyabuh acenna kiai kulaman de kurang berarti 27 asal ganjil 27 dikurangan 25 loba teuing cenah 25 23 asal 23 ge moal kuat 2 hiji asalna cenah kiai teu kaburu sebab kalau di pabrik 19 ge asalna da kula mah ngojek kapan 17 asalna 17 ge 15 asalna 15 ge 3 asalna cenah 3 ge ulah puasa sia mah babadog bae geus babadog bahasa lemesnya eta bahasa Bandung eta babadog tah aya teu kuat-kuat amat pas sapoe ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa ai puasa kan sapoe teu izin ka awak aya budak leutik keneh kakarak ge SD kelas 2 kelas 3 puasanya na puasa Rajab bisa saminggu tah urang nempo tah aya budak leutik kuatin saminggu atawa 27 poe aju urang anu gagah jijah heuh nya budak bae budak kuat kok aing teu kuat tolol amat teh budak ngelehkeun aing goblok sia aju budak dicarekan tolol teh dah lain kasorangan ka budak awas ya ulah deui siap puasa kos kitu emang kunaon aing isiin tah budak bae ge kuatin puasa mentek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat jelema teh Jumat neuleuh budak make baju putih-putih budak keneh SD kelas 4 make ieu ka dia sajadah bari lalagaan lu lompatan deuk ka masjid guru cicing mata ya Allah teh si budak mah pancan dititah can teu taklif tapi bungaheun amat lu lompatan deuk ka masjid aing aya anu kanasehatan ku budak ngurucut cenah masjid neuleuh budak ka masjid mau sajadah ya Allah anak saha eta budak geus aing geus minggu hareup aing jadi imam aing sakalian sakali daek jadi imam goblok beureunan oh tah eta aya kana kesehatan ku budak ieu puasa teh ya Allah budak teu nya berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan budak bae ge yakin aju budak sakitu galempreh bae puasana sunah Rajab doang kita kira jam 2 nya nangis galekeh bae ceng buka bae ya tah beli kerupuk tah moalah datang ka magrib bae budak naon sih ganjaran can aya jang bapana budak mah tapi kuat teh kunaon aya kolot ya Allah aya du kieu tapi ye nyana abeh kaluar mah pajar puasa bae ngarokok dahar di kamar kaluar bae puasa sakjana teh goblok dah jelema aya tanu kitu aya 5 bulan Rajab teh tanggal hijina bae cenah Kiai Iraha lamun kotret kula ngitung tanggal hijina jatuh hari Jumat itu mah adalah Kamis cuman teu meunang darjah begitu malam Jumat 10 darjah aya nu ngitung 9 darjah luhur geus walesa Kamis eueuh darjah sawani 32 jadi teu meunang darjah geus teu bisa tuh Kamis Jumat 10 darjah dek dikasabtukeun gede teh cek hisab qotnya Sulam Munairen karangan Syekh Mansur jembatan 5 anu diakui dunia eta teh kesalahan-kesalahanana hanya jelema-jelema nu nyalahkeun teu mendasar. Di mana salahna ngarang tuh cobanya. Boleh mah kitu bae sudah hese-hese. Ayo kesalahanna di mana? Adukeun coba. Adukeun heula. Nyukup happy meris atuh bagus tapi rumusna langsung menang di Prancis. Di Amerika urang teu bisa nyen rumus. Kumaha mun punyana digilakeun saya. Mentak alhamdulillah di negara orang karena ricuh kembali deui ka hisab qot. Alhamdulillah sebab ricuh. Ulama tetep di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten
tetap nyekelan ieu ricuh kabeh otomatis horenganan unsurna politik di jerona itu teu bisa dipakai politik ibadah ku ari ibadah make politik bae atuh pan teu bae puguh zikir kikiran nu ieu kieu eta ngaranna zikir politik eta nu kos kitu ngaranna nah naonan pun sia biasanya di kamar kikituan teu masa di kamar atuh zikir teh biasa zikir tadarru takhasyu ka Gusti Allah dan lain-lain sebagainya. Istighatsah asli lah istighatsah teh minta tolong ka Gusti Allah dengan minta dihampura dosa. Asli lah istighatsah dina thariqah. Istighatsah teh pagawean ahli thariqah. Minta hampura ti luhur sausap rabot ti handap sahibas dampal Gusti besi aya kasalahan mata zahirna ieu ceuli kabeh qalbu abdi istighatsahkeun ka Gusti Allah. Aya khusus di thariqah baik sorangan maupun jeung murid-murid thariqah khusus teh disebut kholwat. Nah minta hampura engke minta ka Gusti Allah naon nu dibutuhkeun eta istighatsah thariqah ngaran nu dibutuhkeun hampura ieu mah muatanana istighatsah ge dibayar tanyakeun ka si Pudoli teh blon aduh kemana diijabahna hawa nafsu bisi hayang nyaho seperti eta di thariqah istighatsah teh ahli thariqah minta hampura dubadeus ka Gusti Allah nyuhunkeun pitulung Gusti mantak agisni sari ambi izzatillah agisni eta bahasa ahli thariqah agisuna bi gausati wa amiduna fi qada'i hajatina agisuna istighatsah minta hampura ulah aya muatan minta hampura mah ka Gusti Allah lempengkeun bisi aya dosa karak ieu mah dibayar istighatsah ieu cenah ieu mah disenayan istighatsahna ge istighatsah akbar haul akbar nah masalah ieu mah keur carita maksudna keur carita ibadah asli. Wadkur ingat anjeun Muhammad idqila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil anjeun Nabi Musa sebagai pemimpinna bejakeun Musa uskunu hadhil qaryah caricing maraneh kabeh di kampung yakni Baitul Muqaddas datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha silakan dalahar halal naon bae nu aya haitsu syitum di mana bae maneh kersa maneh hayang maneh hendeuk mangga bae wa kulu cuban ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun yakni an tahittu anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kasalahan kami hiqqatun sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar mangga engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus ihsan makin loba makin istimewa makin loba makin bagus kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin bakal ditambahan ku kaula kebagusan sok laksanakeun berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum itu supaya diingat ku Kanjeng Nabi urang maksudna urang sebagai pengikutna sebagai umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad ketika urang dibere nikmat bakal kumaha
kamari ieu mah getol jasa ngaji kercan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa ada wah Masya Allah pengaruh duit nggak jauhan ka Gusti Allah ya Allah ya kamari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis agar hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkan horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong iya kan mau bencana ya Allah tuh kan luman takwal kurraling anjal Muhammad ingat anjal Muhammad izqila lahum maktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok garasup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku aranjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa kulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wadkhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum kana dosa-dosa aranjeun kabeh boronu leutik nu gede kabeh dihampura ku kaula lamun bade geus dihampura berarti geus bagus kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanana Masya Allah fabaddala alladziina zalamu minhum qawla kumaha kajadianana ternyata manusia mah kos kitu sakitu dipimpin ku nabi fabaddala alladziina zalam ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun teh sarua jeung mentah hampura minta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong sikian aya waluh sikian endahan diganti kos kitu teh nyana mah tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian maka dia orang Bani Israil mah bloon aja cak awewe geus lalaki ge sikian kami onam hiji sia mah dua henteu teman teh kadinya sepajar bebeneran beus ya mah abatul bisyarati masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian bahkan dunia ngaran
Jadi tetap baik titah urusan anak istighfar tetap nama dunia baik. Titah ka Allah atuh heula ieu salat tetap baik dunia. Sakilang daek ge salat hatena dunia. Kumaha supaya teh? Itu eureun dunia kira urang ninggalkeun dunia. Kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kababawa eta ka salat dunia. Urang usaha naon bae kabawa ka jero salat, tani kabawa ka jero salat. Urang jadi guru kabawa ka jero salat. Urang jadi politikus kabawa ka salat. Urang dagang karung goni aya bae. Aya bae sagala rupa aya bae. Masya Allah ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti. Ya kalimatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti tita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngesod nah daonan atuh ngesod jangan fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita okos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesot ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa geus gideg bae wara rese amat sih kaon barang datang ka ditu teh atuh asup dage geus teu mentah hampura asup dage geus teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia kaayaan kasuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus ada awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalikna ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh bae ai urang disyariat makan urusan ngan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan mentek lamun jelema henteu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai lamun geus hayang di kiai lamun teu dihormat nya nama manyun bae teu dicium beleungeunna teu dicium tangan nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing awas ku aing sia dicirian ku nya nama teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok si goreng hate mah ayo mencet embe kula ge osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah tuh lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur ketika urang jadi DPR takabur ketika urang jadi bupati takabur ketika urang jadi gubernur super takabur
Ketika orang jadi menteri super takabur. Ketika orang jadi presiden XXXL. Jadi takaburna XXL. Pohara eta naon teu urusan kalbu. Ulah kajeun teh mah geus parantina, nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu urusan batin sarua bae. Sarua bae. Hai. Ka aing sia teu nanya pada kiai. Teu nanya sia. Maji ka mana? Mah haji kos tukang lauk bae. Kiai. Lamun disebut kiai karakta isuk mamanya naik atuh setik. Eta kan penyakit eta geus kitu gara-gara penyakit. Dunia penyakit. Nah, ieu teh diurusan ye. Nu batak ngurusan awak mah babari. Ketika orang muriang, puyang, bodrek, teu mempan. Itu prokol, teu mempan keneh bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta orang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak orang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke Ustaz Insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter, jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ke dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Waalaikumsalam Waalaikumsalam nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah Ceng Abah di mana Ceng? Aya di jero. Apa kenaon Abah? Nonton TV. Puyeng nya aing rek berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres ieu kiai. Itu ya. Bebejanya na, bah ya tamu dari tamu. Saha gitu. Oh, si Pendi teh teman. Gede. Kunaon? Mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan. Jarakan neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok deui. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu lah. Berarti lain kiai obat, lain tukang obataneun teh mah kos itu. Pindah deui aing. Ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai. Coba aing nyaho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sia ieu. Oh, alhamdulillah. Deuk. Yuk minum enak tuh kula dek berobat ka kiai enak tuh kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ai ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar ieu kumaha minta doana sakalian lamun sadek bayar nu mama ieu can kabayar pang mayarkeun nya goblok teh coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing ka babandulan ku nyana geus mah aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak leda gitu tungtuna mah pentah eta lain kiai kos kitu duh bana tuh lamun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakitna horenganan batin mah eta teh ka mursyid
Numantak eta guru thariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleur rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah kanyahoan eta numantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu numantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub numantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud numantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur ketika cak kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nyana ge hasud mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayo ngahasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana nyana ge hasud nyana ge kamari ribut jeung adina nyana ge ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mena geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kanjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh kulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti dua wadkhulul bab asup ka lawangan sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna banding sori teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai na ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kanjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kanjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sagesa turun kena bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu mana iman kami saksian cek Kanjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kanjeng Nabi kadi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kanjeng Nabi bege kos itu teu komo urang nu mata urang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus ngade ulah sok korupsi ajunya maling bae terus atuh sabodo eta mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae
sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah sote dakwah aida kena rimana ente mah tunggeus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae nginaheun bae sebab lamun eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering minta didoakan ya mun teu cager bae tinggal gitu doang beres nyageurkeun numehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masih pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak bandeng serina lain sakadar seserian biasa bandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu udah berapa kamu itu dosanya. Jangan, lain kali jangan ya, awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hate aing, ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak ya. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil guari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang mah ya Allah ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana. Kunaon? Kula ku batur mah dikiaikeun. Ayo, ari kula mah pan adik kula anak emak eta teh mah mum ka kula panggil coba mak. Panggil. Ahmad. Batur enggak makmum ka kakak sia teh pan kiai gede. Batur enggak hormat sia teh enggak makmum kunaon? Henteu kunaon sih mak. Enggak makmum tuh moal mah. Emang kunaon itu? Getihan atena getihan oh najis panai getih mah masa kula ngamakmum kanu aya najisan panggil deui ka sore Imam Ghazali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia teh getihan atuh embung yang ngamakmum kanu aya getihan jan najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad hen kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun
mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad, terus ka dieu ka mana ka Mesir, terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem, di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang ngusulillah Imam Ghazali lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah panbol. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal. DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing ye cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah henteu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampikeun endek bae mah sabodo teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak teu mah alabatan Abu Jahal lagi bapak nade Abu Jahal tah mah belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumaha kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika tita hittatun endahan habatun ketika tita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء bangkawarahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin wah suasana panas nembus langsung ka jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai sabaraha seketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70,000 seketika eta kena paeh 70.000 manusia gelepak kabeh kostoun blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon dia bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya dan teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat
urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kangjeng, lain di zaman sahabat, tapi di zaman Ahok. Urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang ku hari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe Minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah ketika nikmat diganti jadi siksa ke lantaran kita syukuran jadi kufuran, moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang. Dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur didahar keneh bae. Ketela didahar keneh bae. Eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala didaharna eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia urang nyaho sia ka gatet didaharkan masyaallah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur beas ngaranna naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngangmang keneh bae sia mah didahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal magrib dararatang gadinya lip jabar ba jabar ba bata jabar tatu jabar satasa saya mata sinar sia mata sia jauh nggak lembur ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus ditita mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah bohara jasa haji bebejakan numogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos yang sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa bohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haju ieu dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh ke zaman urang teh pertanian rapi barang kadieuna zet jual beli motor beli mobil beak